drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Bisa-bisana ya buna poho minyak banget maknya ke warung heula ah ke warung deh ke pasar banyak ke warungnya ah maknya suka muka kene Itu geus kabeh kitunya anu kurang. Sayur asem, engkol, naon ieu tangkil, sayur asem bungkusan. Bara di mana ya ah maknya angkare bung kitu ya Iya bun, Bu Era teh geus ngaborong ieu sayur di pasar. Uluh ada kayak acara naon eta barang ah maknya aja ngobrol sayur segala yo Acarana naon bunda? Emang ngahaja we Bu Era teh nyetok. oh gitu emang belanja sayur naon wae ieu teh Sayur iya bunda tuh, sayur asam. maknya sayur asam hungkul eta teh Sayur asam hungkul, apalagi Bu Erna bisa lagi masak eta hungkul. Pan kamari ge geunah geuning sayur asam buatan Bu Erna. maknya mau nanti mana orang sakit buna darah tinggi nggak ada sayur asam teh ah maknya Har bunda, kalau ngahulang ya. Halo, hudang iya. Kayak hipnotis apa kumaha? maknya hampura Bu Erna kasabat buna biar ah maknya ngomong kenaon biar teh po Eta sayur asam, anu buatan Bu Erna, ngeunapan? ngurang Bu Erna ngurang mantap Tuh, pan ngeunah. Bisaannya Ibu Erna masakna duh. Ieu mah eleh Chef Juna oge. bisaan Bu Erna hebat Bu Erna Chef Juna Chef Arno Chef Renata ge eleh ku Bu Erna ah maknya Ya geus atunya Bu Erna teh heula udah masak sayur asam hayu. Tapi bunda heula. Bunda hayang teh sayur asam, lamun hayang ke Bu Erna masakna loba, ku Bu Erna bere eudeuk. maknya moal Bu Erna sok eta mah jeung Bu Erna kabeh nya hayo buna ka pasar heula ieu pasar habis kaburu nutup hayo ah maknya Hayu. Meniru bakitunya atas si bunda. Padahal mah da pasar ge mal kemana-mana ieu. Meni aya-aya wae. Masak sayur asem heula ah. Kamari pan masak sayur asem, nasi padang ayeuna sayur aseman. Seneng meniru wasi mamah mah katrok heula tuh ada supting jadi coklo Halah meni kudu tinggal ketrok ye. Tah manggeus ka warung juk. meni Nah, ari mana dia teh ka warung ge kuat kalau menak menina buru ka warung. ya atuh iya meniru kita naon atuh Pangbalikeun eta bawang daun ajang pecin hungkul. Sok kitu ge meni loba menak meni mani. iya mana duitna Nganjuk we heula atuh maneh teh lah. Coba jakeun cek mamah kitu nganjuk. nyai meni embung nganjuk mah meni era mun nganjuk nono Kudu teuing era ari maneh saneh dalang dititah mauk ieu, dititah nganjuk. lain mau kalau mau beki era tapi pan era atuh nganjuk mah meni era ngomongna Alah meni kudu era ari tante buru grindit mama can ieu can nyangu sok buru grindit si mama meni pirage meuli bawang daun jeung pecin kudu nganyuk gram meni da sabaraha paling 3.000 meni keur panas kitu di tetangga warung Neng, ari si mamah aya henteu ieu teh. oh iya si mama di jero Oh, gitu. Arek Neng ada ke mana ya? udah ke warung Ada naon Neng ke warung. Panas menterang kieu ieu teh kadon init ka warung. nyodok naon ibu haji mah meni kepo Har, Neng, kitu geuning nemalan Ibu Haji teh jiga anu henteu nyakola. Nu bener ieu pan Ibu Haji teh kolot. iya atuh maaf ibu haji I'm sorry Jadi Neng teh ada naon ieu ka warung teh? dek meuli daun bawang neng mah dititahku si mama Oh, gitu. Ari kitu mah nya anggeus atuh Ibu Haji mah baliknya. hari itu lain biar nanyakan si mama nah tadi disampeurkeun ibu haji Jang naon Neng disampeurkeun bari nagenya. Ibu Haji mah ukur nanyakeun ieu, da laenak nyampeurkeun. dasar bu haji mah tuman nih geus kolot kepi omongan geus botan no kenapa ya budak eta lempangnya tungkul gitu kerengan duit gitu Neng naon kunaon kamu lempang teh bari tungkul gitu nengan duit teu terus nih atau tungkul wae nyahayang we
Emang kunaon gitu? Ulah? Hentes ya tadi ada ulah mangan. Bisa disuruh doku bagong, kamu teh lempang balik tungkul mah. Oh, kayaknya ini gak ada kepikiran. Ku anggirnya mana hari karek kepikiran teh. Ya rahasia bukan pikiran yang bener. Tapi Jasmine, eta naon di nu keresek? Oh, ini mah comfortable tuh. Benang mawar tadi tinggal hawa aku. Oh, tapi nah eta mah juga anu si bunda Min. Sarua pula digna budug-budug manja. Ya kan mereknya sama tuh Neng, jadinya sama gitu. Masa berbeda kan satu merek. Oh, gitu eta teh. Tapi nah Jasmine, eta mah buladig-buladigna nih sarua pisan jeung si bunda. Di pabriknya emang gitu atau kumaha? Nyeting atuh Neng, kan ini mah bukan punya aku tapi punya uang aku. Tapi Neng, kita cek-cek-cekan yuk. Hayu tapi tahu dan kan? Kabeh bahan-bahan di kamu. Di? Nah, gitu. Nya, kan biasanya gitu lain. Tikam kabeh, Neng mah tinggal aja. Ya udah atuh, nggak apa-apa. Uangnya dari aku, tapi kamu anu belanjanya, jangan aku. Oh, gampang atuh eta mah. Dia sekalian duitna, sekalian Neng dek ka warung ya teh. Mana? Ya. Beli naon wae teh Jasmine? Ini beli terigu aci. Tapi kalau aku mah enggak mau cece-cecean, aku maunya endog-endogan aja. Hah? Endog-endogan? Nu kumaha eta teh? Anu ieu lain anu endog-endogan peupeut hiji, pre. Eta lain? Lain endog-endogan teh anu gini, anu kayak jualannya Mang Iyat gini yang tarigu di Indogan kawas gitu gini terus di sawasan enak. Oh, anu gitu, boleh. Jadi ya teh Neng kudu meuli naon wae? Meuli endog we sama terigu. Oke, tapi kita endog-endogannya di imah Nengnya, soalnya kan teras imah Neng mah lega. Ya makan bergejlek. Di meni sombong amat. Seneng, ari mana di titah ka warung teh kadon cacing di dinya nya? Aing. Ya. Dasar eta budak lulus tunjung. Meni serem oge ya Neng mun keur ngamak. Untung dari rumah aku. Masuk awal belakang, takut dimerahin. Assalamualaikum, Neng Uwi. Tah, geuning balik budak teh meuni lila di tutungan tadi tehnya. Ya, Mah. Hari mana Seneng ke warung teh kuat ka lalila nih 2 tahun. Ya kan Neng teh yang warung anu muka Mama, soalnya warung ieu nutup nu deket, jadi Neng nangan anu jauh nu muka. Gitu. Oh, gitu. Terus naon atuh eta nu keresek Seneng? Iya mah bahanjang endog-endog peupeut hiji pre. Tapi Mama, eta mah kado si Jasmine nya, meuli pecin jeung bawang daunna. Nah, jeung make duit si Jasmine sagala. Apaan tadi ku Mama tadi titah nganjuk? Ya kan tadi teh Neng teh nganjuk, ngomong ibu mau nganjuk, cek Neng teh tapi kalau dicarekan, dihina dan dimaki-maki Neng teh sedih pisan. Jadi we Neng teh mayar make duit si Jasmine, ta warung kidul nu warakoneng warungna. Nah, jeung dicarekan sagala, di warung mana bieu balanjana? Jangan di warung kidul, tapi teh saha nu boga nama warakoneng geuning koneng partai. Neng dimaki-maki dihina dan juga di ini dimarahin. Oh, eta mah teh warung si Neneng. Nah, meni kurang ajar teuing si Neneng budak urang dicarekan kudu diontrok ieu mah. Alah, si eta si Mama ngamung. Bea bodo amat, nah atuh bogan saha Neng dicarekan. Mah, babuk we mah. Nah, pirang ajuk standar ge kuat ka dicarekan eta budak urang. Ku aing ontrok si Neneng ngobrak-abrik warungna. Memang Neng si Neng ada enggak? Aya itu si Neng mah di imah juga ditu. Nah, aku dicarekan ini teh nih. Serem. Mana sendal? Assalamualaikum, Neng. Aku di depan di kursi kerajaan ya. Aku sedang menata komfor. Please kamu jangan lama dalam rumahnya ya. Oke. Naon deui nya anu kudu dibawa? Geus meureun sakitnya cukup. Di dalam sini semua. Si kunti hidung, kunti beras jadi garing temake jalan. Nih gue komfort buduk bener sih sini ini mah buduk manja.
Ih, nah tuh hurung. Wah, hurung. Hai. Bahan-bahan di sini ya. Neng, ada mama kamu kenaon sih? Tadi auranya menyiramkan jika sumala. Oh, eta si mama teh dek ieu dek ngontrog Jasmine, ngontrog warung nu di Kidul. Hah? Nah, jeung ngontrog segala itu teh, Neng. Sada apa? Sok sini. Nah, kan tadi teh neng teh ka warung teh geuning, neng teh ka warung ieu, ka warung Kidul anu koneng partai. Soalna mang ieu kan tutup. Terus teh neng teh ngomong kieu, ibu mau nganjuk karena kan dititah ku si mama. Nah, pas neng ngomong kitu langsung dicarekan, dimaki-maki neng teh. Neng kan jadi hate, terus neng babenya ka si mama, terus ku si mama diontrog. Katanya si mama jadi sumala karena ada kontrog. Gitu. Oh gitu, tapi emang nyaho anu warung partai kan partai koneng. Emang judes si ibu eta mah. Aku ge ya beli minuman kurang 500 dicarekan. Lain mah ngomong ini kurang tapi ini kurang gitu. Aku teh shock itu mah. Terus kumaha atuh Jasmine? Jadi henteu meulina kamu? Ya henteu lah, kok aku mah disimpen deui we eta minumanna kana naon kana freezer, tapi selama disimpen kok aku teh dioperasi itu dikitu ku aku terus aku kabur deh. Enggak pernah beli lagi ke sana. Iya Jasmine kok mah meni nakal pisan, bangor amit-amit temenan gitu nyaho. Nya biarin we atuh bangsa kalau segitu kan sama pelanggan mah ya. Kita teh harus ramah tamah berbudi bahasa budi pekerti gitu, nggak boleh marah-marah. Kalau marah nanti semak disembur. Gitu. Tapi kamu bener oge sih Min, kan pembeli adalah raja. Tapi mahnya raja nganyuknya. Betul. Eta bahan-bahannya simpen dirinya atuh lain dikewek wae. Oh, Tamin. Tapi Jasmine neng teh mainan dog puyuh, lain dog naon sih dog hayam. Soalnya di warungna jeung neng kan geus benci ka si ibu eta jadi naon neng mah nyokot langsung dog puyuh gitu. Ya udah enggak apa-apa, yang penting mah ada endognya. Kan kita mau endog-endogan siji frek. Gading bercanda. So atuh Jasmine ngerajian endogna, neng geus teu kuat ieu lapar, candahar soalna. Oke. Kurang tersini cainya. Mingkem atau kamu teh nih calang apa ya asup laler. Kade tong calang up deui al balaler ya. Ih, kenapa sih ini teh? Kayak gini. Meni teu bisaeun kamu mah Jasmine pira ngabener-benerkeun kompor ge. Kieukeun tah, kitukeun. Gendeng seneng kamu teh mah meni tong sok ngaganggu chef lah. Cicing we kamu mah. Sebaik itu lieur aing mah. Ini dulu first, wow. Juga nangeun ada eta ieu, neng geus teu kuat kieu. Yeh Neng, mau kamu. Tapi kieu teu naonnya, ya. Asik, neng makan endog-endogan, peupeut si jipre. Tapi panas kira. Cina tisela. Hai guys, kalian lagi pada ngapain ini? Kita mah lagi endog-endogan, Ica. Atuh. Hari Ica boleh ikutan nggak ini teh guys? Boleh, tapi kamu geus di mana ya? Tete Ica mau mermaid. Oh ini Jasmine, tadi Ica teh abis ke tempat jualnya Kang Baru abis memamerkan mermaid Ica, soalnya kan Kang Baru mah belum lihat Ica jadi mermaid, jadi tadi Ica pamerin gitu. Ya ini gawe teh nya Ica imane? Nya aya atuh Jasmine, kan Ica mah gawe nage jadi mermaid, kayak gelanya orang pakai mermaid nak Ica. Nih, lo bapak mulah tehnya koneng. Jasmine, kamu teh dek meuli ieu nya, kemarin ngomong kan teh dek meuli HP iPhone, jadi teh eta teh? Henteu mama aku ulaheun. Nah, jeung ulaheun Jasmine. Mahal teuing cenah, jadi mending duitnya ditabungkeun yang biaya kuliah. Jadi aku teh jadi beli HP deh. Mending kuliah mah deulak kena atuh Jasmine, kan kita masih SMP. Mending meuli HP heula. Ya sih, itu juga kan juga teu apal gitu iraha aku kuliahnya kan, lila kene. Tapi kan aku kalau harus sesuatu maksud aku teh kalau aku beli sesuatu teh kan harus persetujuan sama aku. Soalnya kan duitnya teh mama aku, lamun aku melanggar hukum, nanti aku teh dibere deui duit teh dikirim deui. Nanti aku jadi miskin kayak kamu.
Oh, gitu mah ulah atuh Jasmine. Kamu tong beli HP-nya, pakai kuliah we eta duitnya ditabungnya. Kalian mama nih, anggar iya adik ngobrol dua ante, Icanya suka diantep, abang Ica jadi mermaid. Hal itu kan kamu nanya sibuk atuh Ica masangkan mermaid. Ya kan yang sibuk matangan sama kaki atuh Neng, dan mulut mangga sibuk. Kalian ngomongin apa barusan? Eta si Jasmine meuli HP anyar cenah, tapi ente jadi malina. Emang kamu mau beli HP apa gitu Jasmine? iPhone 17 Pro Max aku mah Ica yang ini gini, yang 2 TB silver cash harganya 42 juta. Kan uang aku mah banyak unlimited. Mana mahal gitu, padahal mah beli iPhone kawas Ica we murah kur 100.000. Lain iPhone atau Ica anu kumaha dibeli mah tapi bantal eta mah. Kumaha sih? Kan aku mah belinya juga iPhone yang asli bukan bantal. Ya tapi kan anu penting mah bentukna iPhone Jasmine. Tuna naon bantal gana penting mah iPhone. Heueuh Ica kumaha maneh we lah? Ih, panas. Sesak meureun ini. Tapi poho teh dulu ya, bebe. Si Ica Ida. Ica nih buat kamu nih, sama aku ditambahin crispy sesa tadi nungguin itu ya. Ica juga dikasih ini teman nih. Makasih ya Jasmine. Ini cokot tadi moal. Kumaha nyokotna kamu teh Jasmine, kan Ica geus berubah jadi mermaid ya tuh. Atuh udah jeung loba pamalas segala mana mah Ica. Kela tungguin atuh sama aku dianterin ke sana nih, geus mah aku teh hese. Aduh. Ya. Makasih Jasmine. Iya ada crunchy-crunchy-nya. You're welcome. Ini mah buat aku semuanya. Mantap. Endogan VVCG fried. Endognya enak nih. Rasanya seperti ngendog banget ya rasana. Tepungnya tepung banget, ngepung banget. Bawang daunnya ngedaun banget. Enak. Tapi nah gini aya uyahan. Endognya sudah mengandung uyah gitu. Wow, amazing. Nikmat ya. Nah anu Ica mah mendadak kieu ya teh. Neng Ica minta cai atuh. Kakuat lada. Alah si Ica kumaha tuh udah diimah neng lagi cai. Si mamahnya can mali galon. Kumaha tuh? Alah, kumaha tuh Ica teh kuat lada ieu. Ica mah rek balik weh. Aduh. Atuh kuat lada. Nah, lada dan teu dicengekan. Si Ica bisa ogenya lompat eta. Teu kuat lada. Nah, bentar. Ujung bareng salah. Cing atuh edit eta kola tong loba meni nanya. Ya si Imah loba meni. Nah. Si Dani tuh. Tuh Jasmine naon? Siapa meni loba meni kabur ke warung. Gitu lagi. Oh gampang atuh eta mah. Dia sekalian dengerin. Gitu